Ieu mah sare keneh budak teh. Ya, udah atuh. Geus beurang oge tuh, matahari geus sare keluar. Geus salat subuh heula pada rek ka sawah lin. Bah, Arek di rumah ka sawah teh. bah, seberang. Enggak, cuma keluar matahari. Kakak cai helang kurang mah. Tiba deh sare teh bah. Biasa di hotel bah. Ayo tuh bah. Ayo atuh, arek di rumah ka sawah teh. Oh, ayo bah. Ka cai heula. Ayo bah. Nah budak teh lila-lila teuing ka cai teh. Arek moal ka kebon teh ya. Heeh, cireuk. Ge banak buah ana reueuh deh. Sugan kebiasaan gitu budak teh. Udang nanti kan beurang meureun di mana. Dasar. Ya. Kudu atuh we beurang made yo. Oh bah. Ampun. Lah, baru masakin nih ah. Abah. Atuh lila-lila teuing ka cai teh jang. Biasa bah. Uing mah tetuman, kudu ngawin di deula, karena kenaun, bah. Ayeuna mah cokot bacul di dapur nya. Urang sawah jeung Abah. Ayo. Daripada di dieu sare wae. Kemana bang? Itu ke dapur? Heeh. Abahnya, nyokot lah pacul. Jagoan aja bro, laki-laki. Bang. Hari pertama masuk kantor, guys. Hey. Nah, alat-alat ke kantor. Bismillahirrahmanirrahim. Bah, ayo bah. Baje. Jang, kurang mantan ya tadi ditungguan. Itu Ayo, banget. ayo bah. Bawa cai mua. Bawa, bawa lah. Udah gua ada bapak, Oke, ngenyuk gitu. ayo bah. Ya, Ke dia kemana tuh? Ke mana? Oh, tuh di dalam. Pak. Wah, betul. Sore dewe kumpulna ya kan bawa. Woi. Oh, turun. Turun. Hei. Badar semua. Turun. Hei. Badar semua.
naraon. Panjang ka mana? Biasa ya rek kadieu ya. Sing bebenangan nya. Sing mundur kitu. Kudu kumaha tuh? Oh, emang kudu mundur. Oke, lanjut ya. Assalamualaikum. Wah, jauh nih. Jauh ke gitu. Apa we tuh? Terus ngesang Cibaya. Jauh gula lah jadi lah. Coba. Kudu kumaha tuh ya? Tomat baluruk, cengek baluruk. Modenan bujur mah patek. Ke PKN. Segala rupa ke laku. Dan kumaha deui merenan aturan pemerintah baik ke daek. Harus menaati aturan pemerintah mah. Itu udah kumaha aturan untuk penghasilan. Good lah pokoknya. Segala lupa kerasa. Balik ke Kalau lama itu petuk tangkitnya mahal. Kita mau hargaan. Iya jang, kebun abang teh. Mun ieu ge nu batur ieu mah ye. batu lain apa? Wes abang mah ieu bon cecim. Lega oge di Bah, aduh. Lumayan we. Kamarana ieu nu gawena aduh Bah. Ugu ieu geuning. Caruti marana nu garawena teh. Ari anak buah abah mah ti heula mah loba dan nanti di eureunna heula we. Oh, Bah, PPKM teh brodnya. Ya, kana mah ngeureun udang izinnya. Orangan bisa meureun. Bisa lah Bah. Kumaha deui atuh da meureun. Nah, ieu saung aja. Mana mah diukla geus capek bang lembang jauh-jauhan. Jauh nih. Nama ujang sorangan nya di dia. Da abah loba pagawean keneh di mah. Bah. Jalan aku ngear dibereskan pegawai. Oh, gitunya. Gitu we. Ade ulah balik. Moal Bah. Untung can beduk mah ulah ka balik. Nyaho beres pokona Bah lah. Oh, nya. Heeh. Ngopi-ngopi. Nah, ngerti na sorangan. Sare ge, Bah. Ai, entong atuh. Moal Bah lah. Astagfirullahaladzim. Nasihat lo mana sih benar tuh? Goblok. Astagfirullah, Ampura, Pak Haji. pada gitu. Ampura, dikit saja. Ayo lah, pangsing bener ngalamun. Kunaon dra? Biasa mikiran sawah. Besar dua, anu apa gitu. Dari Pak Haji si mana tuh? Ngandel sinyar. Kemana? Di saung sorangan tuh. Besi arit mah tadi. Aduh, sekolot ngajadau ke di imah atuh. Sawah mah main ngagotong iya. Aku mah dewek. Sawah dewek. Dah, Geus anu mah tuh, siapa itu mah. Ulah ngalamun we. dah. Bantuan sinyar tuh. Kayak kemana ada sekolot ngajadau ke di imah. Dasar Balik Pak. heula dewek di mana mah. Maklit. Korwan. Kolot-kolot. Hei! Pujar genong. Cageun. Alhamdulillah. Salah. Dah, dieu teh. Teh. Ngangkong-ngangkong pula teuing naon di dieu. Nyaut. Kenaon di dieu? Tita. Saya cium di mai. Saha ieu jar genong. Nyaut teh saha sia ka dieu? Jah ji pelit urang tadi urang petubrukan ji paji pelit. Ih, teh urang mah keur mikirkeun teh norojol teh si Siti.
jauh bujar kedok. Ngarep we dan mau dibikir ke Pak Haji pelit ge. Ah, sobat tahu lah. Ini lain karena pegawai-pegawai ting si Siti. Da mau dibikir sakumaha arek bujur nongtot oge situ teh. Dikere ya. Da eta mah da Pak Haji pelit. Dere ya, pokoknya malah. Moal mau dibikir da eta mah Pak Haji pelit. Bonan kamu mati ban ngait. Ieu mah ngabikeun. Tah. Kayak bantuan itu naon? Nyemai secim. Maya bara duit kedeng. Hahaha, dede. Pokoknya ke secim mahal. Oke, tapi enak keur namru cenah secim lagi. Kumaha tah? Pokona wari mayat bara duit kadek. Nah, tenang, empio sabungkus lah. Buru bantuan tuh lah. Aing Mah, lah aing ngaremun ku babaturan mau dibantuan. hah? Mun lain ku babaturan mau dibantuan kurang. Oh, buru ayo lah. Lain bos teh ada pangker PDKT jeung Haji. Abah. Si dipecat ke. Di sama minantu. Dan karena siapa dah lain kesanggup. Oh ya. Dan karena siapa dah kesanggup sebelum kikieuan teh lah. Kumaha aing gua pagawean. Silen, gawean apa? Nah, Loh, nyari sama dari kanan dititak ku si Haji Doi. Dah, paksa we. Lamun dek mau hayang dah Haji pelit eta mah da emang ieu kita. Ih, pada rewat kieu ning. Can disiram usia meureun. Oh, siram berarti. Disiram. Bisa geus nyahocan geura. Cek, dengekeun. Lamun lain amanat ti Abah. Nyar mah moal. Kan amanat we eta mah. Kebeneran. Aya nang Siti. Bikin betah. Mana mah? Haji Doib. Da modaikeun. Tah, siapa tahu lah. Modaikeun. Ayo atuh gawe teh. Dek gawe lagi gawe. Pecat ya, ya. Manoran maneh. Den melak secim ngeus kieu heuh. Lain, Cek. Maksudnya karunya heuh. Ka petani gitu. Eta lah. Maksudnya teh enggak denge nih. Harga-harga teh nama aduh Gusti Nang Agung. Cacing geus baruruk heuh. Oh, Tong batur Kang. Kurang we itu. Cengek baruruk, tomat baruruk. heeh. Bingung pan geus kitu teh. Bujur buruk tapi teu. Mah kok ieu hungkul. Patek. Patek. Bujur-bujur ya Allah. Nyar. Kumaha deui da baran heuh. Lah, nama inti nama kieu we lah. Cek. Urang sebagai warga negara yang baik, urang ikuti heula we lah aturan pemerintah teh seperti kumaha. Yang penting urang geus puji syukur, urang geus bisa dahar. Siapa tahu sebulan kemudian kayak urang sukses. Amin. Negara baik deui nya. Mudah-mudahan lah urang doakeun ku urang. Intina mah urang kieu beneran. nyaaheun pemerintah teh ka urang teh. Heeh, nyaaheun lah. Mudah-mudahan we. Sahan hayam. Atuh urang oge mung diibaratkeun kieu we. Istilahna urang ge mung ditinggalkeun ku Abah gitu. Da urang sarua we da mung barangsakeun. Kudu loba doa mudah-mudahan pandemi ieu teh kudu geus beres gitu. Amin si buru-buru lah. Soalnya lain urang hungkul kena dampakna. Hampir saharea, cek lah. Mun dipikir mah sedih ya pokona mah urang main mah. Kudu loba ngadoa. Heeh lah. Urang doakeun urang pemerintah yang penting amanah lah ka urang-urangnya. Nah, lain saya eta daek kanan gawe jeung Haji Pelit atuh. Ah, nyata amanah ti Abah, cek aman lain ah. Ini capek yang minum ah. Heeh, ayo. Tahu enggak lah. Udah teuing lah gawean mah. Yang warnanya beres ya pokona. Buru lah. Panas cek bujur panas sakit. Beuteung karasa deh euy. Ieu Kang balik lah. Naon cenah we? Naon dia mau usang-usang macan yang aing. Aduh sarua jadi bare. Cek bare nyarap tadi ku Suatu tadi kanan nya Haji Pelit eta mah. minum lah sing loba. Minum wae mah geus bungkreng. Kunai lah. Kono mah balik dahar lah. Hah? Nya sorangan ya? Heeh. Baiklah. Oh, gae. Yuk, ampura tuh bisa ngepulan. Lu gae.
almarhum abah baheula nitah ka Haji Doi. Aya naon? Wasiat naon? Tapi mudah-mudahan we. Dijodohkeun si Siti. Balik we.